kusyukuri waktos sinaran segala kehormatan manganya ngatur. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Al-ayah wallahu a'lam wa rasuluhu bihaqiqatihil murad. Wa Allah ta'ala biqaulihi bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kapayunan jamaah sadayana waktos panjang ayeuna jam 11 kirang 7 menit usum balik ya. Matak lagi mualila sabab lamun di desa Pastila lemah leuwih di jam 11 korupsi. Ayeuna waktu 7 menit deui teraskeun itu teraskeun sampai. Mudah-mudahan sasangan disingkuri hapunten ka para masyaikhil kiram, ka para guru, ka para aparatur pemerintahan, ka para tokoh, ka para panitia. Upami teh mah diwincik di hiji-hiji ditataan sewan-sewangan 2 jam jika nate moal beres. Kurang kumkeun we sadayana nu hadir dina ieu tempat, muga-muga sadayana kenging rahmat ridho Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anu aya keneh jumeneng di alam dunia atanapi nu tos teu aya di kieu. Nah utami guru urang sadaya setempat di dieu, mudah-mudahan aya dina rahmat ridhona Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina praktek ibadah aya hubungan jeung waktu ya. Aya hubungan jeung tempat, teras deui aya hubungan jeung kacageran. Dina leresan ibadah nya ibadah aya anu hubungan jeung waktu, terus yakin aya hubungan jeung tempat.
jika mana jika orang niat puasa Ramadan bulan Sya'ban adi niatna adaan maksudnya ayo kodok nawaitu sauma godin hadihi sanati atau nawaitu sauma godin an adai fardhi ramadana hadihi sanati itu tidak Ramadan teh aya dukanya aya libatkeun Ramadani hek ulah kudu dipaseakeun aya nu Ramadana edah meureunan elatna dua kumaha elatna dua teh hiji elatna sabab alamiah nomor kadua ziyadah alif nun Ramadana tapi anu nyebatkeun hadihi sanati Ramadani nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadani hadihi sanati lamun maca Ramadani diidopatkeun meureun lafaz Ramadan kana hadihi sanati lamun Ramadan berarti Ramadana eta mah langsung panginten dikotok nepi kadinya keun bae tong dipaseakeun lah penting niat Ramadan puasa kari-kari can nepi kana waktuna eta jelema contona tos nisfu Sya'ban niat puasa Ramadan hadihi sanati jadi henteu naon sababna sabab can nepi kana waktuna percis jika bapak ngalaksanakeun sholat lohor saking kusasena hudang sare jam 11 dah full weh sholat lohor padahal waktu karek jam 11 jadi sholat nanti jadi ini gagabah asal jumpone syarat jeung rukuna ngan lain lohor nu eta jadi nama ting jadi sholat sunat mutlak ting jadi kodok gitu. Jadi ada sholat nama jadi lamun sholatnya linur teh lumayan gitu kayak kan kudu sholat deh anu ngarannya linur mah naon elatna sabab can nepi can tepat kana waktuna jika jelema dikubur memeh paeh jadi teu nguburna jadi nguburna mah ngan karunya we pangitnya itu kayak misi ngasih atas gitu tadi naleresan ieu hasil Isra Raja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teh naon teh sholat digawean urang teh sholat anu 5 waktu osok sarolah tara bapak osok ibu osok tara ibu mah tara kabeh sabulan teh terusnya ya make tara kabeh sabulan kadang-kadang keur bolonan kira tu sholat kapunten nya ieu tah hiji tah dina sholat ieu teh punten dina leresan sholat heulaanan kawajiban kanggo urang anu teu bisa dibuat dikait ari sholat mah kieu Pak ya teu aya udur sholat ukur 2 guruntul hiji poho kadua sare bari sare na lain ngahaja nomor kadua pohona lain mau poho nah ukur udur sholat ukur eta jadi upami eta mah kaleresan bapak sakumaha tadi ahli al mukarram ti payun kaleresan awak jag saking loba urusan deleng weh teh salat ngan naon pangna teh salat poho nah kira-kira teh salat mah eta poho nepi ka maot langsung teu inget kurang tinggal salat sakali janten dosa moal elatna poho teu inget nepi ka maot ngan kumaha lamun mau pohokeun tah iman lamun mau pohokeun mah berarti inget contoh orang ada kul weh nusuk nah ayo tulang nusuk ayo gitu lain simpurin yang tukang nusuk tara sholat ampun kan kaciri sepi jika ngapun ku sorangan nusuk nah ada kul weh
di isuk nepi ka asar teu hudang-hudang di leuwih bembem. Masih gitu tuh. Lain teu inget kana salat ngan eta mah gara-gara nungguan anu nyangut can datang nepi ka poho kana salat. Lain poho mau pohokeun kana salat. Kumaha tah hukum musibna? Haram atau benar? Haram gara-gara musib ente teh salat. Jadi haram musib mah dia apa ya anu sok musib tara salat ya ampun aja. Ya sing kuring mah lain musib teh ngecrik panginengna tapi salat tara itu cakepi kana waktuna mah. Kita gara-gara ieu salah ya. Buat pelarinya mata. Eta lain eta ngumpul sanes. Sanes eta ngumpul hampuranya. Lain eta ngumpul urang contoh saperti Al-Mukarram. Alhamdulillahnya kesana Kang Haji Al-Mukarram. Jadi salah pasangan gitu teh. Ari kuduna masing kuring jarah teh ka mantenana satu acan nios teh. Ieu mah mantena sumping ka rorompok, mere duit deui. Apa lain eta? Ari pasti sing kuring teh Kang Haji lain kudu Kang Haji anu mere duit tapi abdi kudu ngongkosan. Jawabanna keur aya rezeki cenah, keur teu aya mah. Alhamdulillah. Ya lumayan 10 kedukeun mah hi. Teh karek ada tangan gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan aya dina pangabdian Allahnya bisa amin ya Allah ya rabbal alamin. Cita. Da simpul ke osok muslimnya, osok musyrik ngan punten Pak. Sanes wungkul kitu gara-gara tinggal salat teh urang usaha. Eta mah usaha nama naon we rek ngawarung. Erek dagang lauk ngan mi HP ulah dagang awewe. Bahaya eta mah. Pan aya kabeh dagang di cenah kasar baca teh wajib heuh kudu dipikiran atuh eta teh. Kumaha kudu dipikiran teh pan asap teh. Ya contoh. Bisi ieu urang kaleresan boga doma Garut. Aya nu ngagaduhan yang doma Garut. Iya. Anu tanggukna badak. Torojo teh aya urang Jakarta atawa urang Garut nawar ka urang. Ieu teh doma naon? Doma Garut. Ari kitu bade dipeser aku abdi sabaraha pangaosna? Lios 500 juta. Ieu ngalamun, da ari ngalamun kana tong kagok. 500 juta. Nya kanggo naon? Ieu bogoh kanggo adukeun. Lamun iman teu kuat, eta doma paling ukur hargana ala kadar 5 juta. Tapi sumping ti ditutin nu rek diadukeun teh tukang adu, ya, tukang adu. Tah nepi ka 500 juta kahayangna urang teu kuat kaimanan kira-kira dijual moal. Jelema burung anu teu rek ngajual mah. Tah jelema gelo anu ngajual anu ngakuani ngajualna. Anu burung mah tadi teu wani ngajual, anu mah nu gelo anu ngajualna. Nya kumaha make kitu? Apan ka itu na domba teh cadangan diadukeun. Ari ngadu domba kumaha hukumna? Menang atau haram? Haram berarti urang ngajualna oge sami haram. Tah gara-gara urang boga domba ngajual domba keuna kana haram. Kasarna hampura jadi haram. Ulah kana korupsi rengek wae teh. Ari ngajual hayam adu keun lebih ka hejo. Ya simpulnya make kieu kadang. Pokoknya mah da loba manyara. Udah apa kacali Ada keur ngadu. Aya pun kan. Jadi haram ngajualna oke. Naon sababna lamun urang terang ieu teh hayam teh erek diadukeun dina jihad naonana? Dina jihad ngadu hayam teh. Teangan ulama anu pendek janggotna, nu panjang janggotna, ngajual hayam adu tujuan rek diadukeun. Lamun nyebatkeun meunang teu naonan kaek kuntuna teh. Tapi nabi sarua dina jual beli padahal dijual beli mah. Mangga wae ngan punten barangna anu dijualna. Bener eta oge hayam, dakna hayam mah halal, tapi ka itu narek diadukeun hampura jadi jual belina teh
haram parabkeun we ka anak pamajikan. Dan tak sekali deui kanggo urang sadaya urang tingkatkeun dina segi ibadah salat heula. Taya salat teh aya anu nganggo asal salat nganggo ukuran waktu sakumata di inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat terhadap jalma mukmin teh kaparduan anu nganggo ukuran waktu. Jadi upama tama urang saking ku hidang salat lohor jam 11. Tah, erek ngahaja, erek teu ngahaja, teu nyaho kana waktu. Kira-kira salatna jadi teu? Jadi salatna mah ngan lamun teu acan kana waktu imah qada anu diheula nu kaliwat, lamun teu aya qadaaneun insyaallah jadi salat sunat mutlak. Ngan lamun ngahaja mah salat lohor bari can nepi kana waktu haram jatohna. Punten, tawihkeun eta anu nganggo waktu. Mikeun kaduana. Punten, kaduana. Kaleresan ieu sok aya timbul masalah. Jalma nyanung, aya nu nyanung di dieu. Ya. Pangajikan bisa nyanung gua. Nyandung deh kan juga nih. Nyandung. Ah, jomblo tuh nyandungnya. Dah, nyandung. Dina leresan hukum Jumaah. Bentar, awasinya. Lamun aya jalma nyandung kaleresan dina hukum Jumaah, ari salat fardu mah, salat biasa, salat anu liwah waktu, eta mah ala kadar nganggo waktu. Erek sisi wahangan jadi wae. Erek di imah jadi wae ngan masjid kudu di luar. Jadi nah kalau resahan jalma ngalaksanakeun salat Jumaah aya pertarosan ka simkuring kumaha lamun aya jalmi nyandung boga pamajikan dua. Nah, teras boga bumi dua. Kedah di mana eta Jumaahna? Waleran sim kuring jawabanna kieu al hukmu bi syai'un an tasawwurihi. Nah hukuman hiji rupa perkara teh kudu sabada ditasawur heula digambarkeun heula kumaha. Wal taros ku sim kuring engke kumaha ari awewena sarua sami anu sepuh sareng nu anom. Bumina sarua sami deui sami bumina mayun kabutut. Kumaha terasna ke berarti saur sim kuring teh di mana wae Jumaahna kaleresan di dinya mangga ngiring Jumaah. Gitu. Jadi pamate mah kieu, di dieu dua poe nya contohna sapotos sim kuring gaduh teh Mang Dori. Mang Dorinya tah Mang Dori mah tara digeureugeureuh di mana we. Naon elatna sabab di dieu gaduh kulawarga, teras deui di paling kitu gaduh kulawarga. Di dieu gaduheun istilah tema usaha serang itu gaduheun serang tah eta mah di mana wae pas gilir tiasa didamel hiji Jumaahna di dinya nomor kadua tiasa janten sarat Jumaah nu 40 teh tiasa sareng eta. Aya deui jalma nyandung usaha. Tah nyandung usaha di dieu ngawarung. Di ditu ngawarungan ari pamajikan mah lobah dieu. Tah kumaha Jumaahna wayahna eta mah Jumaahna kudu di tempat di dieu da itu mah ukur usaha. Teras deui upama mah di ditu usaha di dieu upama mah contoh seperti di dieu mah ukur usaha we ngumpul jeung pamajikan di dieu dina salila 24 jam teh aya di dieu tempat di ditu usaha upama mah di Cianjur wayahna Jumaah kudu balik ka dieu. Ngan kaleresan upama mah ada pamajikan oke dibawa misilna ka Parung Ponteng. Teras deui usaha di ditu, sawah boga usaha di ditu, di dieu mah ukur imah ngumpul wayahna Jumaah kudu di ditu. Gitu. Pilih. Tah eta pilihnya dia tina nganggo ukuran tempat. Jadi lamun teh mah kaleresan urang salilah 24 jam di ditu usaha upama mah di dia kalau di Parung Ponteng usaha di Parung Ponteng salilah 24 jam
di ditu istri di ditu usaha di ditu terus deh gaduh kekayaan oke di ditu di dieu mah ukur imah wungkul misilna kari-kari jumaah teh balik we ka dieu upama temanya balik ka dieu tapunten eta teh jadi jumaahna ngan teu jadi syarat jumaah di dieu sabab asup anggota di ditu gitu kata sih ya. Pilih tema ya jeneng pamada urang kalresan usaha di Parung Konteng terus pamajikan dicanda ka Parung Konteng terus ari KTP mah misilna di mana di Cikadu gitu misilna KTP mah di Cikadu tapi usaha mah di situ di Parung Konteng 24 jam di dieu mah ukur misilna di Cikadu mah ukur muka imah we kumpul isuk deh tutupan deui tah sore buka nya sore tutupan isuk ukur kitu we hari hidup mah di ditu sare 24 jam teh seseueurna malanan pamajikan di ditu usaha di ditu teras deui tah kakayaan oge gaduh di ditu wayahna jadi jumaahna syarat jumaah kedah di ditu lajeng deui saatos teh jumaah biasa dijantunkeun syarat di ditu upami di dieu teh mah kapunten eta teh lebet tamu jadi jumaahna nanti jadi syarat jumaah gitu contoh seperti simkuring lah ieu lamun simkuring salila 24 jam teh misilna di dieu kulawarga di dieu usaha di dieu pamajikan di dieu tah terus we ari di ditu gaduh bumi ngan teu gaduh naon-naon ala kadarna salamina lami di dieu wayahna jumaah kudu di dieu ulah dinten jumaah nios teh ka itu ngan anu lucu mah kieu punten aya jalmi kaleresan init jumaah initan poe jumaah ulah salah paham ya apaan usaha oke wajib saur tersana Kang Haji Paris saur usaha nyebutkeun teu wajib Kang Haji punten tah wajib usaha teh tah sabab dina akia geuning diuningakeun amal mu'ilu fala yajuju qu'uduhu an maksabin liyali mutawakila anapun ari jalma kaleresan ngagaduhan kulawarga ngagaduhan anak ngagaduhan pamajikan pala yajuju kuduhu goreng teu meunang biuk alasan teu usaha alasan tawakal ka Gusti Allah teu meunang lihat eueuh ragap teu aya dangeun eueuh kari-kari pok we beutuk we ceuk pamajikan teh kieu bahasana Kang usaha atuh juga batur ngadorong pedes we ka halu-halu ka kadupanak ya lamun aya nu ngagaji makin bae sabulan oge asal puguh beli tunganana daripada jadi obe mah nya mani keneh ngadorong pedes ka itu sasikit ka kadupanak gitu keun wae sabulan oge asal puguh bali tunganana tah kok we ceuk pamajikan teh kitu mah nah make kudu usaha sagala sing percaya we ka Gusti Allah sabab janji Allah ngarisian ka jelema kalapa berpedes sing amun lamun urang ngagaduhan kayakinan itu memang bener eta teh ari pas teuntep ka jelema anu ketul kalimatu haqqin urida bihal batil kalimah nama omonganna bener ngan kacek dimaksud nama goreng patut kedul eta jalmi jawaban cek salakina Pak urang teh panggil teh leuwih eueuh ragap teu aya cik usaha atuh ciga batur nah patutna kuli atawa patutna nyawa da seueur anu bade maparokeun mah jawaban cek salaki urang anu kedul inungna tong rewel sing percaya we ka Gusti Allah sabab ari rezeki mah ditanggung jawab ku Gusti Allah ari akhirat mah teu ditanggung jawab ku Gusti Allah eta mah kudu amal urang eta penting bahasa teh bener ngan kacek wangkonganana eta jelema teh tujuanana batal hampura wangkonganana eta jelema anu kedul wajib eta kudu usaha
anu ngagaduhan kula warga ngan punten ganjaran wajib bisa jadi leungit lamun pas kurang usahana henteu salat hampura macul dina sawah batur atawa dina sawah urang kaleresan lohor diliwat gara-gara macul kumaha eta maculna wenang atau wajib atau haram haram gara-gara mah macul urang ini ke Jakarta biasa di imah masuk rajin sholat gara-gara dagang cilok di Jakarta sholat lohor asar maghrib bisa subuh digeser kumaha dagangna jadi haram gara-gara lain dagangna ulah salah paham tapi henteu sholatna ada di mah henteu dasare komo nu usaha geus teu haram anu sare mah komo mudina sok sanajan bari undur salat kecuali lamun sarena juga ashabul kahfi 350 tahun teu inget di bumi alam lamun dikira-kirakeun aya urang pasir kupa kaleresan salat anu sare 350 tahun teu inget di bumi alam kira-kira kan teu naon tah ashabul kahfi mah 350 tahun pan nya teu natepan henteu dahar henteu leueut rambut manjangan kuku manjangan tapi hirup dikersakeun ku Gusti Allah ngan hijrahna jauh teh ngapantun agama kaita lalakon ashabul kahfi eta miksal minat tamliho maratunis naenunis sarihunis dunuwanis palayastatiunis kitmir ari kitmir teh anjing anu bakal asup ka surga teh iwalti anjing kitmir ari anjing pasir kupa maduka anjing kitmir anu bakal asup ka surga teh eta ashabul kahfi eta lalakonna ieu punten kita ulah salah pasangan jadi upami teh makal pesan urang ngalaksanakeun ibadah hiji kudu tepat dina tempatna nya lajeng nomor kadua kudu tepat kana waktuna dina utamana dina jumaah sabab upami jumaah urang di mana wae kahayang ini poe jumaah sabada salat subuh cek pikiran urang rek di mana we salat jumaah mah eta teh memang wajib jumaah nya putar wajib sholat jumaah lamun dikodok ku sholat lohor teh mah haram gitu dikodok ku sholat lohor teh mah haram lamun balik sholat lohor teh jumaah di perjalanan di mana wae ngan keukeuh ari kawajiban mah kudu dilingkungan nomor kadua kenca katuhuk malaikat ngaduakeun madarat ka jelema anu irit poe jumaah bari sabada jumaah punten ieu apa dah rek usaha ini teh sakadae koe hampura janten dina jumaah mah wayahna kedah aya di lingkungan mata lamun teh mah jalmi kaleresan ini poe jumaah dibiasakeun alasan rek dagang atawa rek usaha hampura moal berkah sabab buah malaikat kenca katuhu sanes ungkul rokib jeung atid ngaduakeun madarat ka jalmi anu indit poe jumaah sok sanajan bari di perjalanan jumaah teu diganti ku salat lohor aya nomor kadua jalmi indit poe kemis di dieu poe kemis ka Jakarta misilna atanapi ka Cianjur ta eta mah di Cianjur dan lamun teu sieun disebutkeun domba mah sanajan bari ngiring jumaah oke gitu mangga sanajan bari ngiring jumaah oke ngan kira-kira nu kasemahan yang mungkin datang ka Cianjur tuluy pas poe jumaah teu jumaah amekeun moal amekeun aing teh hayang kasemahan ku si anu mah naon sababna teu daek jumaah acan nah hidarkeun padahal hari asalna teu naon-naon urang teu jumaah ge diganti ku salat lohor lamun urang inditna ti dieu poe kemis ngan kacek nu kasemahan moal gitu saud aturan mah kitu punten para pasaraya tadina dinten jumaah jadi upami teh mah kaleresan urang ngagaduhan istri dua tah biasa jumaah teh di mana wae
dengan catatan lamun teh mah di ditu imah boga pamajikan boga sawah boga teras deui di lemur ieu pamajikan boga imah boga sawah boga di mana we pas kimitna eta jalmi poe Jumaah biasa dijantenkeun syarat Jumaah anu 40 teh jeung eta jalmi lamun urang beten deui lamun urang usaha di hiji tempat imah dicandak pamajikan dicandak ngan kacek teu acan niat pinah gitu maksudna teu acan niat pinah tah kumaha eta tapi tos notok ngomong di ditu berang peuting ieu mah imah mah hampir kosong bisina wayahna Jumaah kudu di eta tempat usaha pan pamajikan aya teras deui nomor kadua usaha di ditu berang peuting di ditu ngan ieu mah ukur imah wungkul tapunten Jumaahna teh tiasa di eta tempat bari dijadikeun syarat Jumaah tah benten deui sanjami ieu awas urang mios di dieu ka Jakarta anak pamajikan pindah ka Jakarta ya tah pindah ka Jakarta biasa wayahna eta ge sami kudu di Jakarta timbul we kumaha lamun ieu aya jalmi kalesan usaha di Jakarta tapi pamajikan di dieu salila 3 bulan leuwih ti 4 poe di Jakarta moal leuwih wajib kudu Jumaah di ditu ngan kacek teu tiasa dilepetkeun syarat Jumaah anu 40 gitu. Tah punten ieu jelas teh ieu jelas? Pilih kurang boga usaha dua tapi dia usaha di ditu usaha tuluy waktu sami di dieu ti beurang di ditu ti peuting isina eta mah Jumaah bade di mana wae mana gitu ngan lamun salilana dina waktu 24 jam teh seueurna di ditu hartapana di ditu usaha di ditu imah di ditu pamajikan di ditu ari ka dieu mah isina ukur balik we satolol hungkul wayahna Jumaah kudu di ditu biasa dicantenkeun syarat Jumaah jeung wajib Jumaah kudu di ditu gitu kata sih kata malihanan aya nu kieu ari lembur di dieu tah ari Jumaah umpama teh mah ka Jakarta ieu teh lembur teh di dieu imah di dieu da boga kapal udara teh ya upama teh mah jiga si Raffi Ahmad benernya kalesan imah mah di dieu usaha di dieu pamajikan di dieu pas jam 10 teh atawa isuk teh ini teh ka Jakarta Jumaah di Istiqlal wayahna jadi Jumaahna di ditu ngan kacek teu bisa dihitung syarat Jumaah nomor kadua doraka we leumpangna oge gitu majarkeun teh abdi mah nyaeta hoyong gaduh ganjaran anu agung sabab mapahna tebih langkahna oge pan saanu salangkahna teh kari-kari eta jalmi kawajiban Jumaah di ieu tempat ngalangkung weh ka tempat anu sejen hapunten ngalangkung tina sur anu parantos dibandaringkeun hampura salangkahna lain ngumpul ganjaran tapi azab ti Allah Subhanahu wa taala pilih kabili tah saatosna Jumaah atuh raksa ku urang saatosna Jumaah teh pan aya geuningan musabiat ari di dieu sok musabiat sadayana tara Tara nah make tara gua dikokolokan kewajiban ieu benar Haji Perdi musabirat ya salangkap sih punten eta teh dina musabiat teh punten para bapak sadaya peperieun urang dosa hayo-hayohan tobat teu acan tiasa punten jalma anu ngalaksanakeun musabiat ya 7 Fatihah 7 wangsulan 10 7 wangsulan palak jeung dinas 7 wangsulan sate acan ngarobahkeun sampean tina awe salam lajeng sate acan ngawangkong naon-naon mangka ku Allah taala dihampura dosana saminggueun anu parantos dipilapa teras deui saminggueun anu bakal datang buruhanana bakal diganjar ku Gusti Allah sabing bilangan jelema iman ka Allah jeung Rasulna alhamdulillah
Alhamdulillah hari karena macam. Hujan. Alhamdulillah ini tak kenal ada bisa biat aja. Hujan ke maksa. Ampun. Saat sembarang. Yes. Jadi kira ngalikin yang datang ajal gitu. Dan memang Hujan oke maksa bariji ya. Urang raja teh. Jadi supaya raja anu makbul teh gitu pantatana teh teu wajib teu jalan di tempat tapi kudu maju jalan aya realisasi na tapak urang Bandung kuping teh rajaban. Ngan lamun masih keneh mah beres assalamualaikum can di assalamualaikum imam pantau geus ngapaledug. Wah emah sibuk bahaya naudzubillah subhanallah. Lajeng deui sanes sabiat aya kaituna teh geuningan baca Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mughni ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadud admini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an masyatik sabarawan sulah Majeng pi. Bakara deh. Opat uang sulan. Opat uang sulan. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdiyu ya Rahimu ya Wadudu amini bihalalika haramika ngolosot an masyati ajud dipat di aman sulan. Opat uang sulan kelira kelami ya. Sarang tadi syarat kenapa jamaah anu penting maca Fatihah 7 uang sulan, kulhu 7 uang sulan, palak jeung dinas 7 uang sulan, 7 uang sulan. Baca we Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi ya Rahimu ya Wadudu amini bihalalika an haramika wa bi taatika an masyatik wa bi fadlika amman siwa opat uang sulan. Jaminanna na hiji bakal dihampura ku Gusti Allah, nomor kadua bakal disugihkeun ku Gusti Allah lain ku bodong. Disugihkeun teh ku rezeki ti Gusti Allah bakal dibeungharkeun. Nah geuning eta jangan can beunghar ada beungharna rupa rupa atuh. Aya beunghar loba duit, aya beunghar loba hutang. Teras kadua bakal disugihkeun ku Gusti Allah suka eta mah ngalangkungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu wajib urang percaya. Loba karudat kaduana katilukna anu kedah diaos teh sok sanaos bari ieu anu mualifna anu ngaranna Imam Abu Nawas neta ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwaman naril jahimi Fabli taubatau wa ghafir dunubi fa innaka ghafiruz zambi ladini. Sabaraha bangsulan eta? Nah jemping dia mah. Buat tara dewa ya. Sanes tara tawadu eta kageunya. Hati-hati terbiasa padahal heueuh. 5 wangsulan seueurna. Teu disyaratkeun kedah berjamaah. Ya kumaha eta dawuhan para ulama anu begituna ti para mustahid ulama mutaqaddimin an-naman wadofa ala hataini baitaini ba'da sholatil jum'ah tawaffahu alal iman wal islam. Jadi maksudna husnul khotimah. Saha jelema ngabiasakeun maca ieu ilahi lastulil fitausi ahla anu seueurna 5 wangsulan tiap rengseng ngalaksanakeun jumaah mangka pasti bakal dimaotkeun ku Gusti Allah ngabantun iman sinarang Islam. Jadi maksudna husnul khotimah itu. Dari waktu depan bulan ayeuna terus aya tilunya. Hiji aya 2 panginten anu tos kaalaman ku urang. Hiji anu tilu, hiji alam patuangan. Sabaraha lami di patuangan? Salapan. Duka sembari mah terang. Ningalipun bojo guyubna salapan sasi gitu. Mungkin berarti jauh sudah. Nah, salapan sasi. Tos moal bisa kaliwat, moal bisa diungkit deui, da urang geus kubrang ka alam dunya. Nomor kadua, kubrang ka alam dunya, alam geus kaliwat teh ayeuna teh sabaraha yuswa? Pamarsa kasepuhan mah nomor 20 nya. Tina tuhur ka hanap gitu.
Tina euy udeuk. Nomor 20 da cina abdi ge nomor 25 ya teh. Ujal hanap. Bener. Buka kaluhur sama. Terasna anu tah urang anu tos kaalaman mah pikawit kubrak ka alam dunia dugi ka ayeuna kinten-kinten tiasa diuihan deui moal. Moal baheula keur mimiti yuswa 7 tahun nepi ka 15 tahun nepi ka 20 tahun contoh sapertos Kang Haji Perdi pami teh mah kalresan baheula rajin salat saking ku rajin-rajinna nu 17 rakaat teh dicek dikorteng saware. Tah itu pami teh mah kalresan hayang dibalikan deui eta yuswa anu kitu kirang salat biasa moal. Moal maca di baheula urang teu tara maca Quran hayang diuihan deui keur usia 15 tahun atawa 20 tahun hayang diuihan deui biasa moal. Moal aya bahasa ciduh anu tos mutsrak kahandap tara dioleta deui gageuleuh atuh. Usia mah moal. Tah anu kedah di ala puntung mah kurang anu mana? Anu zaman eukeur ayeuna. Naon pangna zaman eukeur anu kedah dialap manfaat sabab anu bakal datang can puguh nepi anu geus kaliwat teu bisa dibalikan deui ayeuna. Lamun teh mah baheula mah keur umur 15 tahun abdi teh tara ngaji Quran ayeuna keur meungpeung hirup keneh ayeuna balik ka imah baca Quran meunang 30 juz mataina. Teu mampu adu mah 30 juz atuh 3 juz. Teu mampu 30 juz 3 ayat. Teu mampu 3 ayat 3 kalimah mah Yasin wal Qur'anil Hakim sadaqallahul adzim. 3 kalimah banyak teh nya. Tah Yasin wal Qur'anil Karim sakitu atos we saking umumna. Sanajan bari sakitu berarti urang ngalap untung waktu anu eukeut. Sabab di esok hari mah waktu anu bakal datang can puguh dugi beres. Insyaallah ari mata keningan hadis kursi kuningakeun ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Pek amal dunia mah ciga urang rek hirup abadi rek hirup salawasna. Jadi lamun teh mah 11:30 tos ka kuping aya tanda-tanda atawa ngapantun jam tangan ditingali 11:30 ari pojokaneun 1/2 kotak deui. Tah kumaha nah rek pre atawa dituluykeun? Bajarkeun teh bisikan macan puguh nepi umur urang geuskeun heula we 2:30 masih keneh can hudang di sawah. Gitu. Ari teh nyaan we nepi ka balik teh ka imah kusep teh maot lohor kalangkung. Kira-kira kumaha tah? Berarti ngahaja tinggal salat. Sedengkeun jalma kalresan ngahaja ninggalkeun salat pajajahu jahannamu khalidan fiha. Babalesna teh naudzubillah bakal langgeng dina jahannam. Naudzubillah summa naudzubillah mata punten. Allahu yarham kersana Kang Ibing pernah musim kuring nguping dina kaset salat. Eta teh Kang Ibing artis. Nah ari urang artis lain menang duit tepati gede salat loba kaliwat rugi nabi-nabina. Kang Ibing mah waktu harita onanganana oge kirang langkung 25 juta baheula gitu. Teuing asin kuring mah ye. Gitu. Gusti kali mending kena jadi Kang Ohangnya. Kang Ohang gak Gusti kali punten. Tah ieu eta dina leresan salat. Sabab ieu wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma qala lima hasaratani a'ma wa qad kuntu basira. Wa man a'rada an dzikri sahaja lemah anu
malengos tina eling ka kami di antarana sebahagian eling ka kami teh anu jadi kapaduan nyaeta salat jelema keur salat eling ka Gusti Allah sanes eling kumaca Allahu Akbar kari-kari eta ieu mah jalmi teh lain rodo ngabalieun andikri heulaanan sebahagian tina salat fa inna lahu ma'isatan donka hampura eta jelema rek dibere ku Gusti Allah kahirupan anu rupek ya kahirupan anu rupek punten di mana jihad kahirupan anu rupek teh da karaos ongkoh pendapatan leutik tapi pangabutuh gede kira-kira kahirupan tak cukup teu geus bobo eta mah gambaranana ari pendapatan ukur 50.000 ari pengeluaran kudu 200.000 budak teh tah budak itu tapi anu senang mah pendapatan sapoe teh ala kadar 5 juta pengeluaran ukur 50.000 genah teh tah genah eta mah tenang jika nate geus sana Kang Parman teh nah hirup kitu mah itu taya anu paling paut mah ari urang mah hirup pas-pasan pangabutuh upami eta masa dinten 100.000 pendapatan 100.000 eta pas-pasan enten deui sareng batur ari batur mah pangabutuh ala kadar 50.000 pendapatan 5 juta puguh tenang ari urang mah kusapa ku kapadin ku kaimanan ningali dina urusan dunia ka Gusti Allah kasahan dapung we Gusti abdi mah alhamdulillah pendapatan ukur 100.000 pangabutuh oge 100.000 ukur pas-pasan bahasa sepuh teh mah koreh sok lain sok koreh ari cok koreh mah beudeuan geus dipacak heula punten namun heula antos damelangeun saminggueun ari gawena encan duitna dicokot heula pas nalika gawe teh kalentu ge bayaran utang aya dina pesak mah wah lumayan gitu ge ari dipercanten mah ku Gusti Allah masih keneh aya nyawa gitu alhamdulillah teh pun naon ladangna ieu ayeuna urang saeutik wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka teh saha jelema anu ngabalieun dina ibadah ka kami fa inna lahu ma'isatan donka eta jelema rek dibere kahirupan anu rupek nauzubillah sumanahu naudzubillah kumaha kahirupan anu rupek teh ongkoh pendapatan gede tapi teu meunyi we anak aya nu kitu aya contoh lamun ningali simkuring dina salat riti eta pendapatan duit anu sakitu gedena tapi eta burger salaki jeung pamajikan teh eta nana atuh aya teh public expose ari pasea amanya kitu di mah dibeja-beja geuningan kitu kumaha urang ngeumpingkeunana nya lamun adi bandingkeun jeung kaimanan alhamdulillah Gusti abdi sok sanajan bari pendapatan ala kadarna rumah tangga anggar we geuningan insyaallah mawa kadiruan can maot mah gitu gitu cek urang teh naon maksudna dibandingkeun loba duit tapi rudet sing emut gara-gara a'wadha an-dzikri terus di nomor kedua panah suruhun yaumal kiamati a'ma lain ngumpul ayeuna di alam dunia dibere kahirupan anu rupek sanajan bari pendapatan gede sawah lega duit loba tapi hate teh rudet we anget teu aya tenangna akibat naon jauh sareng Gusti Allah. Dan nomor kedua wa nasuruhu yaumal kiamati a'ma rek dikumpulkeun ku kami di poe kiamat teh lolong sacara lolongna we ayeuna coba pik dateu saeutik jelema lolong ningali masjid eureun nya kumaha ningali masjid eureun salat teh kieu ongkoh iih di WC masjid beres naik deui kana mobil teu salat eta teh manggih masjid eureun salat ukur nyangsangkeun cikigi hewu pedah teu mayar da kitu mikir ieu bakal dikumpulkeun ku kami di poe kiamat teh a'ma lolong ayeuna tingali we ka lolonganana di antarana dikri teh nya eling ka kami punten hiji makna dikir teh nyaeta salat heulana ibadah ka Gusti Allah secara umumna tah
batur mah langsung kamara sikit seeta mah ngaliwat we anu lucu mah budak baheula geuningan zaman lalajo wayang golek ka itu ka datar baru nah make apal beja cikolot dan simkuringnya nongkrong baheula nah beja cikolot rek samen teh pansuk aya kitu cenah jadi terjadi samena lamun teu nabuh boleh gitu secara di Cikadu terjadi samena lamun teu nabuh tuh simkuring henteu para bapak teu nabuh unggul da jika kitu eta berenang gitu kira-kira mah pengatrasna tah wanah suruh yaumal kiamat kiamat dikumpulkeun ku kami di poe kiamat teh lolong eta jalmi sacara lolongna ayeuna baturabul ka masjid si eta mah teu daekeun baturabul ka madrasah si eta mah teu daekeun baturabul ngalayat si eta mah teu daekeun batur mah tahlil si eta mah teu daekeun batur mah silaturahmi si eta mah teu daekeun berarti lolong teras deui nguping ka nasihat nah bujeng-bujeng da datangna oge henteu mata kuana suruh yaumal kiamati a'ma dikumpulkeun ku kami di poe kiamat bakal lolong jawaban cek eta jalma qala lima syartani a'ma wa qad kuntu basira Gusti naon margina dampal Gusti ngahirupkeun ngabukakeun ka abdi ngumpulkeun dampal Gusti ka abdi bari abdi lolong sementara waktu kuntu basiro abdi di alam dunia makan bolotot jawaban pisangan Gusti Allah bolotot soteh maneh mata simekeun bolotot henteu nempo Al-Qur'an katempo ku maneh tapi taradi baca kadenge baturabul ka masjid berjamaah maneh matara ini batur mahrabul ngalayat maneh mahtara ini batur mahrabul mingguan maneh matara ini lawang madrasah jeung lawang masjid teu katingali berarti maneh mah lolong dikumpulkeun tah pananya ka Gusti Allah qala lima hasaratani ama wa qad kuntu basira karena Gusti panangumpulkeun dapal Gusti ka abdi lolong sementara abdi di alam dunia paninggali walaupun Gusti Allah nya gambaran anak seperti tadi kinten-kinten di dia aya anu tara berjamaah aya mana jalmina nya tara berjamaah pura tong acung tong mesti ciriang jeung nomor kadua aya anu tara mingguan aya tong acung tong aciri jeung sajabina eta penting nama itu tak antun ayeuna mah di alam dunia insyaallah tiasa nyuput tapi di akhirat mah karasa kepribadina sabab wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah pasti narek dibayar ganjaran pagawean urang teh engkeun di poe kiamah ladang salah ayeuna mah teu karasa salahna sugan ladang salah nyarekan batur ngadak-ngadak jadi bengok bibir teu nya turujul ngajong batur ngadak-ngadak jadi pengkor harita kene teu eta ge sok aya akibat kuring diguna masukan gara-gara barung baheula ayeuna jadi karasa tur teh rada rareyot eta mah mangrupa kena akibat beungeun sugan gitu teh akibat pangantnya dasar area ge ari kana baheula maksud budak sepak bola teh resep geuningan lebih komong kene sing kuring sok resep sepak bola di lapang warung konang tadi ngaru juga itu jeung Ciwalen terus juara kacamatan bener juara aya leh begitu baheula itu tah eta punten ayeuna urang kantun ngaji diri ngaji rasa sabar waktu anu eukeul ayeuna kedah di alam manfaat di alam untung sabab itu isukan macan kudu nepi lajeng deui anu parantos ka Lampung moal biasa diuwihan deui terus jam 12 teh kan ieu teh nah sekarang deui artinya didoi sekarang deui didoi uwihkeun deui di antawisna anu ngajamin pageuh iman teh hiji daek musabihat lain musabirat
nomor kedua dibacakeun yaqoniyu teras deui aoskeun ku urang lios tekedah tarik-tarik tekedah diberjamaahkeun tekedah dinatmahkeun ke mangga la ilaha illallah syahla wala aku ala nabi jahili fahab taubatan bagi dunubi fa inna qaghafirun kan bil adili saulihan lima wangsulan insyaallah jalmi anu biasakeun eta bakal maot husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu terakhir para bapak sadaya, hikmah daripada Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punten kanggo urang sadaya teu aya deui tingkatkeun amal urang. Teu aya deui gambarana anu hasil barokah teh nyaeta tingkatkeun padamelan urang. Biasana gugah teh tara tahajud, ayeuna mah make kersa tahajud sagala. Alhamdulillah. Biasana mah tos salat isya teh ukur ba'diyah we ngumpul, ayeuna mah tambihan ku witir. Sabaraha ari witir? Mangga teu kedah seueur-seueur 11 rakaat. Aduh belum ting 11 mah nya. Atuh pangsaeutikna witir sarakaat mangga dawamkeun we. Sabab khairul a'mali adwamuha. Pang alus-alusna amal teh eta anu dawam. Lamun urang witir sakali 11 ngan belum 7 tahun teu kasorang deui. Alus keneh sarakaat tapi mayeng. Ngan lamun sarakaat ditengal paburu 11 menurut. Semua we eta punten. Witir usolli sunnatal witri ta lillahi ta'ala mangga niat abdi salat witir karena Allah. Ari kecap sunnatal witri mah teu ngangorok ataeni nya mangga bade sarakaat bade 3 rakaat bade 11 rakaat bisa kali aweh salamkeun mangga eta namina witir asal ganjil we ulah jatuh. Lajeng deui kumaha lamun biasa urang sok 3 rakaat dina bulan puasa we dirapelkeun geuning Ramadan bubuhan erek balik era ku batur. Tah eta mah osok witir 3 rakaat guyubna nya. Upami 3 rakaat sakedap deui guyubna aosanana mangga rakaat kahiji sabada Fatihah nya eta sabihis kitu. Tah lajeng rakaat kadua kuliah anu sarakaat deui upami eta mah ditambal 2 rakaat ditambal 2 kali awe salam anu sarakaat deui kulhu palak dina sawangsul mangga eta nya. Abdi ma'alim panjang teuing sabihis mah mangga bade kuliah jeung kulhu ge mangga. Itu saking kumpul-kumpunangan ieu teh anu paling istimewa dina ngalaksanakeun witir 3 rakaat mah rakaat kahiji nyaeta sabada Fatihah sabihis terus di rakaat kadua kuliah. Rakaat anu terakhir mah 3 surat nyaeta biasa urang kulhu palak sareng dinas gitu nembe we salam. Kumaha talamun witir kitu niatna? Nyangga aya 2 usolli sunnatan muqaddamah witri rakaataini lillahi ta'ala. Niat abdi salat ngawitan witir 2 rakaat karena Allah mangga. Bade kieu ge usolli sunnatan minal witri min didinya li tabid nya. Hartosa mana saware mangga baik 2 bayin tah mana saware mangga gitu oke. Usolli sunnatan minal witri ngan lamun usolli sunnatal witri wayahna teu kenging jangkep teu kenging 2 kedah 3 hiji 3 5 11 8 jeung 7 mangga eta upami sunnatal witri gitu. Kita kumaha tuh usolli sunnatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala tapi niatan dina manah minal litabid niat abdi salat sunat sawareh witir 2 rakaat karena Allah tuh. Bae bacaanna biasa. Alhamdulillah osok witir urang. Duha osok tara para bapak sadaya. Aduh jadi paingan atuh hese duit jika simkuring duhana geuningan tara ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajamin saha-saha jelema ngalaksanakeun salat duha insyaallah moal hese rezeki
Nomor kedua keur di akhirat Kang Haji Ferdi eta teh bakal diasupkeun ka surga tina lawang duha. Nomor katilu Nabi Mahsyar bakal aya panggilan mungkin mana jalma ayeuna duhaun mana jelema anu sok ngalaksanakeun salat duha lamun sim kuring tara moal bisa udang Haji Ferdi tara moal udang hayang udang di tiga batur kan rapat kayak kana eta katara duha teh katilu bakal aya timbalan jalma anu sok ngalaksanakeun salat duha geura arasuk aranjeun kabeh kanal awan surga tapi liwat lawang duha. Alhamdulillah kita ramanya begitu duha iya tak urang kan pernah nu pamita masai da ayeuna waktos duha teh insyaallah jam 6 kirang jam 7 kirang saparapat ayeuna waktos ayeuna duha teh ya nya upami teh mah urang ngalaksanakeun nios ka bade nios ka Serang jam 7 da Serang urang atawa Serang anu batur da ayeuna we waktos dia teh waktos mepet teh magi subuhna pan 4:30 langkung ayeuna teh nya itu subuhna teh tah tangtos duha oge ngeser tah nyata jam 6 jam 7 kirang saparapat meme aya waktos duha mios memeh mios ka sawah memeh mios ka pasar memeh mios ka pasir ngalaksanakeun duha heula tong seueur nepi ka tong 8 rakaat lah 2 rakaat teh sholli sunnat duha rakaataini lillahi taala niat abdi salat duha 2 rakaat karena Allah doa Allahumma in kana rizqi fis samai famjilhu kita urang rezeki we Gusti lamun teh mah rezeki abdi teh aya di langit ungsurkeun ku Gusti eta marentah ka Gusti Allah nitah ka Gusti Allah ngentah ka Gusti Allah teh kamerele bain kana fil ardi fahriju pamita mah karesan rezeki abdi teh aya dina jero tanah kaluarkeun ku Gusti bain kana haraman fatahiru lamun teh mah karesan rezeki abdi teh haram sucikeun ku Gusti bain kana qalilan lamun teh mah rezeki abdi teh saeutik pakasiru seueurkeun ku Gusti wain kana musiran lamun da rezeki abdi teh sulit gampangkeun ku Gusti wain kana baidan lamun da rezeki abdi teh jauh pakoribu caketkeun ku Gusti wain kana maduman lamun da rezeki abdi teh teu aya paujibhu ayakeun ku Gusti eta Allah teh dikitu mah atoheun cobi lamun urang nya upama teh masing kuring jalmi sok aya bosenna tah ayo kae jeung mun Kakang Haji Aji atanapi Kakang Haji Durrahman isuk ngentah rokok tengah beurang ngentah rokok pas dari sore ngentah rokok Kang Haji Durrahman tegal bercodon ayo ini iya siapa yang meuli itu pasti jamin sebab nasna Allahu yaghdabu in taraf su'alahu wa baniu adamahin ayus alu yaghdabu latas alan abani ya adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu layu jabu Allah bakal bendu lamun intarok kasualahu lamun urang tarang ngadua ari ngadua mah bahasa Arab lamun bahasa lempeng urang pasir upamah tara menta ka Gusti Allah mah bendu wa bani adam ajina yusalu yang dobu ari jelema mah lamun dipenta teh sok ameh mangga we urang ngadu tatangga kalersan cengetna teh rada seueur di pipir teh pas isu keneh hayang nyamel cung tembi punten nyunkeun cengek lah tilu siki we bade nyamel jawaban mangga ngala teh ngala we tilu da mentana ke ukur tilu nya ape ulah menta tilu ari ngala sampai sakan gitu saleuwihna ti tilu mah haram tah kecuali lamun blak-blak atau ieu sakan tok sampai sakan mangga itu ari ngenta tilu mata tawaran oge itu ari don sampai sakan haram leuwihna nomor kadua eta ari pas tengah beurang dengan tilu teh jujur urang teh ngala teh tengah beurang rek metis teu boga keneh cengek nu dagang teu aya da aya nu dagang ge teh dia pesak eueuh duit nya akhirna ngenta deui ka tatangga cepeti punten deui nyunkeun cengek hoyong metis itu teh si Neng jawaban cek mangga sudah rada deukeut jawabanna gitu mangga nah ari pas sore boga lauk rek nyamel lauk deui malahanan aya tarasi boga peuteuy rek nyamel
Betul, cengek na eueuh. Menta deui kumaha jawaban? Ngala we kayaknya. Ngantung-tung atuh sing aya kadaek malah. Eta teh karunya ka tetangga di sabelah. Ari tadi nu kahiji bakal menang ganjaran kami arena ikhlas. Nu kadua rada deuteut satengah ikhlas, nu katilu mah jadi ngarasula. Tungtungna teu ikhlas. Sedangkan jawaban Allah la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Nya ape ulah rek ngabatalkeun ganjaran aranjeun kabeh bil manni ku ngagamborokan shadaqatikum sedekah aranjeun kabeh bil manni ku ngagamborokan wal adha jeung nilaraan. Mana ngagamborokanna atuh melak maneh teh sing aya kadaek. Eta katunteun hancur ganjaran sadayana. Nauzubillah. Tak ieu mah insyaallah mukhlisin sadayana. Sabab geuning jelas annasu kulluhum halqa illal alimun wal alimuna kulluhum halqa illal amilun wal amiluna kulluhum halqa illal mukhlisun wal mukhlisuna fi khatarin adim. Jelema kabeh bakal ruksak kecuali seorang alim. Alim ge bakal ruksak kecuali beramal. Nu beramal ge bakal ruksak kecuali nu ikhlas. Nu ikhlas oge belum tentu eta mah fi khatarin adim, masih kena aya pikau-paureun kumaha kersane Gusti Allah. Mudah-mudahan ieu lingkungan sadayana masih kalebet kerjaannya anu ikhlas sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kirang nasunarang langkung ngahapunten anu kasun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.